hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur ngambek, hatena keur aya panyakitan, hatena keur kotor, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah wae bapak anu aya hamaan teh ternyata jelema ge hatena rek awewe rek lalaki aya hamaan, aya panyakitan, aya urengan. Hama sawah mah paling kungkang, teu kungkang lembing, teu lembing ganjur, teu ganjur keong emas, teu keong emas, beurit teu beurit, piit teu piit, peking teu peking, hileud. Eta panyakit sawah. Tapi penyakit anu biasa nempel dina jelema mah panyakitna lain hileud, lain piit, lain kungkang, lain ganjur, lain keong emas. Nah tuh biasana penyakit sok nempel dina jelema hatena penyakitna hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tama, ghibah, namimah, masih kena seueur penyakit-penyakit hatena sajen. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya urengan, kosakol buhut teuas hatena. Ari jelema nu teuas hate kumaha? Punten biasana lamun jelema hatena teuas moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat, moal ngadenge kana ajakan-ajakan mau'idatul hasanah. Kajenting ustad kiai, ustazah di majelis taklim cacalabakan nyaritakeun pengajian, nyaritakeun hukum, mere saran, mere wahana, mere mau'idatul hasanah, mere tadzkirah, mere pepering. Mun nu ngajina tatanggana hatena kotor, hatena aya panyakitan, moal didenge ceuli, mumpet, sungut, nyengso. Waj'alana insyaallah min ahli sunnati wal jamaah wala min ahli bid'ati wad dhalalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin bu. Marlohok bae kolot-kolot ge. Diajak amin kalah cicing. Urang aminan heula, mudah-mudahan doa urang kabehan dina peutingan ieu ku Allah diijabah sarta dikabul. Macara ricing bae, sara rombong ieu urang ceplak. Mentang-mentang geus boga senek. Amin ge hulap doang. Jadi bahasana kitu geus hasil maksud ieu cenah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bi tashkhisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jallu qasdih wa ya fauzahu yahdha bi afwin wa ghufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama waz zu'ama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, para guru, dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, para sepah, para sepuh, bini sepuh, masyayikhil kiram wa asatidil kiram, bil khusus anu kupribados dipihormat kalintang ditedak duana kapangarsa guru urang sadaya, sepuh urang sadaya, al mukarram wal mufaddal Kiai Haji Usin, oge teu hilap kersana al mukarram wal mufaddal Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, tekakantun ka al mukarram Haji Darib, Haji Minan, Kiai Bajuri, Haji Dafan, oge kersana al mukarram Kiai Hasan Basri. Hapunten kasadayana para guru, para kiai anu teu kasebat namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados, tengirangan rasa mahabbah pribados kasadayana para guru, para kiai saheulaanan yu ibu bapak urang daroakeun heula. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya dengan berkah ieu acara, mudah-mudahan ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, kalayan ditambih-tambih kesehatanana, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih kaistiqomahanana, tambih-tambih santrina. Mugi aku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah, nyaeta turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Punten fotografer entos serap mata kula kayak bejana mata kula balik ti dikokotokeun dan digurulap deui. Teu hilap anu kupribados dipihormat kakersana sahibul wilayah Bapak Lurah, RT, RW, BPD sami kupribados dipihormat. Teu hilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu mana para panitia parantos berjibaku peras keringat banting tulang demi terwujud serta terlaksana acara peringatan. Mudah-mudahan kacapekna wa Allah subhanahu wa ta'ala sing dibalas kalian balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Istimewa kasadarik muratibul acara, pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raragami eling memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu alhamdulillah ibu bapak kalian taksis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana dina wengian ieu tiasa riung mungpulung hempak merbayaksa bersilaturahmi dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina wengian ieu ku Allah mugi sing dijantenkeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinareng maghfirah hidayah inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabb. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah, bibit-witi ti para kiai anu sarugih ku pangarti nadapi duati sadaya ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama, nyohon tawakuf ti sadayana guru anu arulung ku ilmu fanemu sim kuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinarengkanya Allah subhanahu wa ta'ala
dina ieu kesempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina ieu kesempatan ngalantunkeun intonasi serta ngaimplementasikeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu rahna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah. Anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah teh mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalem ka Allah muji ka Allah. Maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngaburu gudul istilah bahasa puji nu opat. Mana puji nu opat? Mun cek bahasa budak santri baik nu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadits, hadits alal hadits, hadits alal qadim, eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa Azza wa Jalla. Puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa ka patri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caang narawangan estuh di dinding kelir di sindang siloka bukti kalayan nyata jamaah sakiseueurna ibu-ibu bapak-bapak kabeh katingalina pada molohok teu ngarti omongan kula. Ngomong naon teu betahi kula ih. Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satung kebing langit satangkara king jagat utek tongo walang taga rongrong gogodongan nu kumalip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa. Justru pantas mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yu urang sami-sami sasarengan muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keur saha muji tasyakur ka Gusti Allah? Jawabanana keur manusia. Manusia anu mana nu daek syukur ka Gusti Allah? Di antawisna ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi joro-joina kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukuri nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah. Nikmat nu mana anu diberikan ku Allah ka urang sadaya? Kapan nikmat Allah mah seueur? Mohon nikmat Allah teh seueur. Saking ku seueur-seueurna nikmat Allah ibu bapak geus moal matak bisa kahitung ku bilangan jari di tangan. Sok saandaina urang ceplak rek ngitung kana nikmat Allah anu sakitu seueurna sok sanajan dipersiapkeun cai lautan saalam dunia rek dijadikeun mangsina. Tatangkalan tinu gede sampai kanu leutik ditambah ku jukut nu gede jeung jukut nu leutik di gunung jeung di daratan bahkan saalam dunia rek dijadikeun pulpen jeung patlotna pikeun mencatat seluruh nikmat Allah. Maaf eta barang sakitu moal matak mahi hartina moal matak nyukupan karena nikmat Allah ku seueur jasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian banyak nikmat Allah anu geus teu bisa kahitung ku bilangan jari di tangan aya nikmat Allah anu paling utama, nikmat Allah anu paling afdal, nikmat Allah anu paling sakral ketika eta nikmat dianugerahkeun ku Allah ka hamba Allah anu tadina hina ketika mendapatkan nikmat tersebut jadi mulia di hadapan Allah. Nikmat naon eta nu kos kitu kami hayang amat? Jawabanana nikmat anu bisa ngangkat derajat martabat manusia di antarana nikmat iman jeung nikmat Islam. Naon sababna? Sabab nikmat iman jeung nikmat Islam bisa nyalametkeun hiji jalma di dunia sampai ke akhirat menuju kana surga Allah Subhanahu wa taala anu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar qalbil bashar. Alhamdulillah. Aya keneh nikmat Allah loba. Bahkan saking kulobana nikmat Allah geus moal mata ka itu ketika geus teu bisa kahitung kulobana malik hulap ketika hulap poho ketika poho ngebleng ketika ngebleng nu inget hiji-hiji acan nu padahal dina diri urang ibu bapak loba jasa nikmat Allah ngan urangna nu dititipan nikmat sering mapohokeun. Emang aya nikmat anu sering dipapaho ku jelema? Aya. Nikmat naon eta anu sering dipapaho ku jelema? Mun cek bahasa budak santri nikmat anu sering dipapaho ku jelema bahkan bisa mapahokeun kanu mere nikmatna nyeta nikmat ijad jeung nikmat imdad.
nukumaha ijad teh hartina aya kumaha urang aya di dunia yeuh urang ayana diceplak teh ibu bapak teh nikmat Allah anu sebutkeun nikmat ijad nikmat aya naon sababna sabab urang mah sadayana sebagai makhluk Allah sebagai dadamlan Allah sebagai ciptaan Allah urang mah ayana di alam dunia posisina al wujudu ba'dal adam hartina ayana urang mah santosna eueuh maksudna memeh urang aya diceplak tadina asal urang kabehan asalna eueuh heula leres teh memeh terang nungaran Sukamulya tadina asal urang eueuh heula memeh terang nungaran Balaraja tadina asal urang eueuh heula memeh terang nungaran Serang Pandeglang Rangkas Bitung tadina asal urang kabehan eueuh heula bahkan kadituna memeh terang urang anu ngaranna Lampung Jakarta Bandung jeung sajabana tadina asal urang kabehan eueuh heula ayeuna urang diayakeun ku Allah diijadkeun ku Allah kaleresan cicing diceplak alhamdulillah didorong ku nikmat nu kadua geus aya urang di dunia didorong ku nikmat nu kadua imdad diperpanjang diberi waktu diberi peluang ku Gusti Allah imdad Allah ka manusia beda-beda ulah-ulah tengjeng batur baraya tatangga handai tolak sanajan saindung sabapa sagagang saliang adi jeung kakak tetap imdad Allah moal sarua kadang-kadang adina mah geus eueuh geus ninggal ti heula kakana masih keneh weutuh 80 tahun aya keneh imdad Allah kesempatan di dunia jelema hirupna diperpanjang di dunia beda-beda sebab aya nu diberi kesempatan ku Allah jelema hirup di dunia imdadna ngan sadetik aya contoh supaya kaharti aya tatangga urang reuneuh 8 bulan lahir brol aya tadi dunia ngan imdadna sakedeung begitu ninggal kesempatan hidup di dunia ngan cuman sadetik aya anu menit aya anu jam aya anu poe aya anu minggu aya anu bulan aya anu tahun aya anu 10 tahun 20 tahun 40 tahun 60 tahun 70 tahun 80 tahun 80 tahun 100 tahun ge aya bahkan lebih daripada 100 tahun aya ngan jarang sanajan aya nage pastina manggeus ngaripuhkeun anak pamajikan naon sababna sabab punten nu ngaran-ngaran makhluk nu ngaran-ngaran jelema mutaghayyir robah jelema mah bener teu ngaran-ngaran makhluk mah punten tambah kolot lain tambah gagah tambah kolot lain tambah bedas tambah kolot lain tambah kasep tambah kolot lain tambah gelis justru sabalikna tambah butut survei membuktikan for example nungaran jelema nungaran makhluk tambah kolot lain tambah gagah lain tambah gelis justru sabalikna tambah butut karena geus dijelaskeun ku Allah wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq saha jelema anu diberi umur panjang ku Allah dikurangan bentuk kejadianana hartina nikmatna ku Allah dikurangan mata dikurangan lain matana dedeleuanana ceuli dikurangan lain ceulina dedengeanana nu matak punten jelema mah tambah kolot penyakitna rek awewe rek lalaki pasti B8 bahkan lebih daripada 8 yuk urang pretelan urang buka hiji-hiji B8 bahkan lebih keur pamuda keur parawan buuk hideung keneh tapi geus kolot B bodas dina buuk keneh B botak turun ka handap karena ceuli B budeg baturna bolot lumpat kana mata ka hareup B baong kaluar tina mata belekan geus kolot panyakitna moal jauh B barareuh biri-biri bengek batuk bongkok kih wae beser ngising wae bosot peli burut ujung-ujungna geus kolot penyakit B berwit naon berwit cepet marah cepet kasinggung eta ngaranna berwit eta berwit tikos gitu punten operator efek turunkeun efek ulah ngawauki ulah doang nu di roguha middle turunkeun bersihkeun aya teh tukang operatorna ya sok entong dina seperti dina guha teh middle ngaranna eta turunkeun normal ben normal sebab posisinya jeung lingkungan kieu loba gedong jadi nembak mending normalkeun we tah kieu we geus teruskeun rek awewe rek lalaki tambah kolot pasti kos kitu panyakitna jeung punten nu ngora jeung nu kolot moal sarua teh henteu yuk urang contohkeun tu punten ini tuh tah ieu punten matanya tah ieu si neng ieu ngora ieu parawan keneh maaf ulah ting balap lumpat ngadu tanaga suara caikih nake moal sarua ye bisa teu percaya mah buktikeun bila perlu rekam
parawan kiih rekam nini kiih rekam, hasilnya kita dengarkan bersama, mungkin kagak bakal sama. Parawan mah punten begitu nagog suara cai kiih nage percis dong kompresor. Naon sababna onderdilna spare partna karet silna masih keneh original. Nu matak encan putus, encan soek, encan miis, encan bocor. Begitu kenceng lupakan angin, begitu nagog bahkan parawan keneh mah Kang bisa diulinkeun onderdilna spare partna masih keneh original. Tapi maaf nini amit-amit di kamar mandi jauh kene samping geus disingkapkeun bari leumpang dodoyongan agang egeng atuh anak haliwu mak tutupkeun sugan terek ngadenge kalah ngeles lah leus deing nong jama mah geus kolot ieu sanajan ngadeuleun ge kana emak moal matak beukieun. Astagfirullah, moal beukieun soteh pamuda, moal beukieun soteh nu ngora tapi jajal aki-aki anu saumur anu salepel jeung nini nempo bujur peot morongos teh dedeleuan kurang ge mata koti blel-blelkeun bari kukulutus aki-aki bari ngomong cek aki-aki buset teh kuak mantep bujurna mah weuy. Nagog we nini mah suara cai kiihna ge kadenge nang tangan. Naon sebabna onderdilna spare part geus saroek, onderdil geus teu asli deui, karet silna geus pararecah nu mata geus lalewer. Atuh yuhan boga anak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ajur pastina mah. Begitu nagog suara cai kiihna ge waduh kadengena nang tangan atuh didengekeun teh suara cai kiih nini mah kadengena kot kasawah ngisang make gayung leutik henteu we gayungna diheum-heum didupak ku cai teh lelewerna atuh kadengena nang tangan kadengena kot teu kapok digancangkeun teu kapok lalaunan kapok tuh nini morot molohok gitu cek nini kayak goblok dia setan naon jeung dia mamuludan nyaritakeun cai kiih aing di mana-mana ge muludan menyaritakeun Kangjeng Nabi dia menyaritakeun cai kiih aing goblok teh balik ku aing lamun eueuh jelema ku dibaledog beungeutna ku sendal. Aduh naon mau balik gos itu diondang wangnya gondutnya goreng dia hidung setan kesel barang atuh lain awewe sanajan lalaki ge nu ngora jeung nu kolot moal sarua mungkin tanda tanya ibu-ibu atuh bejakeun kiai lalaki ge ja kami ge sarua hayang nyaho kolot jeung can eta salaki bisi ibu hayang nyaho salakina kolot jeung can gampang ilik proses sarua wae waktu keur kieu lamun salaki teteh keur kiih tempo tapi ulah dihareup nempona tiburi ngadeuleuna lamun kadeuleu salaki nu teteh keur kiih kadeuleuna sukuna 3 berarti kolot eta salaki teteh anu ngumpai doang standar sanajan ngumpai ge masih keneh nulungan kana ibadah jam 4 geus hudang mata tunduh keneh aduh rarampayangan cai kiih na kempungan mending geus kenceng teu kawawah ngeuyeutkeun mangkat ka dapur bujur memek ka handap eta na mah geus goletak na keramik duaan bae berarti kolot eta salaki teu awewe teu lalaki nu ngora jeung nu kolot moal saru termasuk Kangjeng Rasul Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurna sabaraha taun 63 tahun teu kolot 63 tahun umur Kangjeng Nabi munasabah aglabiyah umur umat Kangjeng Nabi moal jauh tidinga paling ge 65 70 80 90 atuh geus reot bener Kangjeng Nabi ge umurna 63 tahun eta geus kabiasaan lolobana umur Kangjeng Nabi umatna sakitu garan-garan tambah maaf biasana ge tara loba tambah mah leres teu geus urang diijadkeun ku Allah diayakeun diberi kesempatan umur 60-an tahun diwujudkeun ku Allah dibentukkeun ka lain bentuk anu pangbagusna anu sebutkeun nikmat wujud. Naon nikmat wujud? Nikmat bentuk anu sakit bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala salam jagat martapada ieu anu pangbagusna panggagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti manu alhamdulillah manu
lunjak sia peting nyanyi mau balik manu astagfirullah Arab jadah doang manusia sia manusia survei membuktikan ternyata anu ngabaguskeun kana bentuk jelema lain jelema anu ngabaguskeun kana bentuk jelema lain makhluk saha atuh ternyata anu ngabaguskeun kana bentuk jelema anu nyiptakeun makhluk saha anu nyiptakeun makhluk khaliq saha khaliq teh Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngadawuhkeun dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci bahkan bahasa lain nyebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Quran termaktub tersurat dan tersirat yang manusia yang diciptakan ku Allah dengan bentuk pangbagusna panggagahna dibandingkan jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah sakumah dan Allah dina ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu Bu turunkeun deui Kang eho nanya lamun keur ceramah tong pake eho turunkeun deui lamun keur ngobrol lamun ngori keur maca Quran pake eho sedep sarua jeung bake bumbu ya ulah diantepkeun lamun keur ceramah ulah pake eho sebab lamun keur ceramah keur pidato pake eho kadang-kadang gagal fokus gagal paham sebab eho mengeuwau suara teh nguluntung lamun ngomong kieu make eho satu tung dua wah eho tilu lu ehona loba teuing keur ceramah kalau begitu saya sangat mencintai tai kot ngalut eta tai gara-gara make eho. Kalau Anda sakit kepala minumlah Paramek atau bapak-bapak melaju ngorejat bahang geura balik sakit tiris-tiris nah hujan-hujan ingatkan eta. Yuk sekali Allah anu ikhlas nu ridho supaya orang tambah-tambah ganjaran tambah-tambah pahala tambah-tambah thawab tambah-tambah voucher ti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngeunaheun teu Bu ibu palai gaduh putrana sorana ngeunaheun hayang boga anak sorang ngeunaheun teu ngarti eta hayang mah teu ngarti eta make palai-palai hayang boga anak sorana ngeunaheun insya kula bae ge bating gede teuing aram jadah doang ngomong gede teuing. Teruskan Allahan insyaallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakni teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka manusia anu mana i manusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim anu pangbagusna panggagahna dina bentukna. Alhamdulillah berarti jelema mah ibu bapak rek awewe rek lalaki teu aya nu goreng kabeh ge bagus Allah anu nyebutkeun dina Al-Qur'an. Tapi kunaon tatangga urang-urang ceplak sok anu ngomong ngaranan ka jelema goreng aya kadang orang sorangan eta nu ngomong kos gitu teh komo lamun keur marah keur ngambek keur kesel mata kot molotot sungut kot ngerekep curug nih bentik-bentik bari jeung heuras bari ngomong dasar sia goreng patut tah eta urang ceplak kos gitu. Coba si Kang geserkeun aja make sapu teh naon teh asana cekan cak-cak teh geus ka hareup terus cukup entas kamu bang asalin cak-cak
teruskan. Eta biasana kos itu lamun jelema keur kesel keur ngambek ngomong ngarenan ka jelema goreng bener sabenerna jelema mah teh anu goreng bagus rek awelek lalaki ge bagus. Allah anu ngeunas dina Al-Qur'an kos kitu fi ahsani taqwim, tapi kunaon tetangga urang-urang ceplak sok anu ngomong kos kitu. Biasana ibu bapak lamun nguping kalimat bahasa goreng anu kaluar tina sunggut jelema ngarenan ka jelema goreng, biasana eta jelema teh hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur ngambek, hatena keur aya panyakitan, hatena keur kotor, hatena keur aya urengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah wae bapak anu aya hamaan teh ternyata jelema ge hatena rek awewe rek lalaki aya hamaan, aya panyakitan, aya urengan. Hama sawah mah paling kungkang, teu kungkang lembing, teu lembing ganjur, teu ganjur keong emas, teu keong emas, beurit, teu beurit, piit, teu piit, peking, teu peking, hileud. Eta panyakit sawah. Tapi penyakit anu biasa nempel dina jelema mah panyakitna lain hileud. Lain piit, lain kungkang, lain ganjur, lain keong emas. Nah tuh biasana penyakit sok nempel dina jelema hatena penyakitna hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tama, ghibah, namimah, masih kena seueur penyakit-penyakit hatena sajian. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya urengan, kosakol buhut teuas hatena. Ari jelema nu teuas hate kumaha? Punten biasana lamun jelema hatena teuas moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat, moal ngadengkeun ajakan-ajakan mau'idatul hasanah. Kajenting ustad kiai, ustazah di majelis taklim cacalabakan nyaritakeun pengajian, nyaritakeun hukum, mere saran, mere wahana, mere mau'idatul hasanah, mere tadzkirah, mere pepering. Mun nu ngajina tatanggana hatena kotor, hatena aya panyakitan, moal didenge ceuli mungpet sungut nyengsol. Ujung-ujungna pusing, ngadengena ge pusing. Kenceng gue seeutik kumaha ngomong, "Weh, atuh ustad ngaji mah jelema di dunia hirup masing-masing." Bantuan kula ngomongna ieu sora geus selak, ngomongna kitu masing-masing. Cek ustad, "Oke rek masing-masing mah." Oh, nu akhirna hewa ka ustad, hewa ka kiai, hewa ka santri. Lamun hatena kotor kitu teuas. Dibere saran teu tarima, ujung-ujungna masing-masing. Nu doraka aing, nu ngalaman aing, kan nu kana raka aing, duit-duit aing atuh kitu masing-masing. Jelema hatena teuas kitu. Nu akhirna hewa ka ustad, hewa ka kiai, boh ngaji teu daek, salat ka masjid ge teu daek, soreng di imahna ge henteu. La ilaha. Mentang-mentang usaha keur dibere gampang ku Allah, saminggu mangkat ka Jakarta, balik langsung ka beli motor anyar. Nyahoon batur ge sanajan mehna make motor anyar ge eta teh 3 tahuneun. Naon kitu kaciri sasada peleba belok ngerem. Rem negot kredit. Sasada remna. Laju kumaha? Hewa ka kiai, ulah-ulah teh naon? Masyaallah dipenta muludan. Hartana ulah-ulah teh gede, leutik ge nu nyek carek saeutik-eutik acan. Bahasana menang aing nyiar cap. Panitia ge sampai apaleun mun ngalewatan imah eta tilok terus belok kun anjing teu belok kadinga lurus tilok mere si eta mah tilok geus kanyahoan ngan untung diceplak mah aya nu ngadonaturan. Amin, mudah-mudahan eta donatur panjang umur, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Amin. Sebab cek Nabi mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad bejana komusna caritana jelema tukang sedekah susah kitu we geus. Justru bal yazdad cek budak santri bal teh istidrok nyusul kana omongan, justru tambah sugih, justru tambah babari, justru tambah terus. Amin ya Allah ya Rabbal. Katurung-turung ditambahan deui ku keterangan hadis Nabi, bahasana kumaha, man aroda ayyaqdi hajatahu falyuqaddim hadiyah. Saha jelema hayang ngarepkeun kabutuhna dicumponan ku Allah, hajatna dibutuhkeun ku Allah, hartina dicumponan ku Gusti Allah, falyuqaddim hadiyah. Ieu teh mangrupakeun pelicin, heulakeun heula hadiahna, sedekahna heulakeun ka karak, boga tujuan ditujukeun ka urang kabehan. Naon sababna? Urang kabehan bakal dicumponan ka hayang urang butuh urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hayang babari milik, hayang kapanggih sugih, sedekah heula atuh, hadiahan heula, hadiah ngaranna tah. Teu beda urang hayang meunang lauk eupanan taberan eupan naon cacing. Kan kitu menang memenang aya eupanan leutik trek ya geuning kudu dicacingan. Maaf sebab lauk moal beukieun kana kawat. Mata kudu dicacing ari arjurnya atuh kudu dibarengan jeung dunya. Tapi lamun barengan jeung lauk
upana begitu kunun hiu nu nyamberna ge alhamdulillah artina lamun urang sedekahna gede-gede de insya ieu mah hewa ka kiai kembali deui tah wow hajatan pas 2 poe 2 peuting kiai ustad nu ditanya-tanya acan 2 poe 2 peuting boh pokoknya mah lumayan malam pertama langsung dangdut artis ibu kota MC na langsung kata penonton kot ngai hiapak jahayang nyaho artis ibu kota urang ruyuk kala luar jam 8 mulai jamaah penonton gus ngayapak disapa ku artis tangan di atas malam kedua jaipongan langsung ti Karawang sinden-sinden ge anu profesional kabeh si Orai si Jorelat si Baranyai termasuk Cicih Cangkurileung setengah 8 bah geus mulai geus mulai tatalu bokot bah tung ting tung dong tang tang 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 tung 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 tak do 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 tung tung cer lurah aya RT aya cek sinden nanya Pak Lurahna aya cenah digerokeun ja supaya nyawer lurah digerokeun ku sinden cek sinden teuing Bapak Lurah anu bager ka dieu lurah naik ke panggung nyawer wer disebut A nyawer wer disebut pangkasepna sakolong dunia leuwih gede nyawerna wer geus babar kali nyawer duitna beak ngahuleng bareng ditanya ku baturna di jaro aku naon beak duit sabenerna eta duit nu sawerkeun lain duit jaro duit sage sabenerna eta duit anu sawerkeun teh duit raskin astagfirullah goblok teh lurah duit raskin pake nyawer sinden lain lurah di dieu lain lurah di dieu mah moal daekun boh ceplak gitu kiai malulu eta mah nu sok nyawer sinden mah lurah di ditu lurah di Amerika lurah ceplak mah moal suka mulia atuh alhamdulillah aya lurahna aya lurahna aya doakeun sing berkah panjang umur amin ya Allah ya Rabbah RT hayang nurutan RT kota terekal kurma awakna leutik segede kutu RT mah pamajikanana minta duit teu dibere barang kitu anu bebeja apa majikan kon lumpat pamajikannya udah juang gua beli nempo RT kakarake nincek eta unggul tarajan langsung dijenggut bukna ku pamajikanna kek reka mana RT lemet langsung dikelek digembol dibawa balik begitu nyampe ka imah dibebutkeun kana ranjang wah brug borang hudang cerot busiat apes teh RT lain RT Didi lain RT Didi tuh di Rian Jaya RT Didi momoa Allah karim wow mungkin puting tambah kenceng rampak kenang kok bedubang pap ping pap mungkin puting mungkin ngeplay nungibing nanggeus tanpa kesadaran nah sebab nginum lagi lain susu nginum lain kopi nginum lain cai putih naon khamr bir, whisky, brandy, topi miring, topi coplok, topi dengdek dedeluan geranyai jelema hiji kadeulena tilu kieu batur keur nangtung huluna di luhur pajarkeun huluna ka handap kadengena kendang bedubang pap ku sabab ngeplay kadengena lain bedubang pap jageus peuting bari jeung kaayanana teu sadar kadengena bapak tumpak bapak tumpak blebah ping dedetkeun cicing ulah cengar-cengir ibu salak geus ngancam bae tuh balik ti dieu koeng pokona didadetkeun hewa ka kiai hewa ka ustad doang teu butuh ka kiai doang teu butuh ka ustad barang menang sebulan setengah tas hajatan lomba jaljol jelema dararatang atuh sugan teh nu can ondangan sore manu nagih hutang
Jamanehanana 2 minggu dari hajatan nginjem ka babaturanana. Aya nu 10 juta, aya nu 20, aya nu 30, bahkan aya nu 50 juta segala. Eta hutang dikumplitkeun kabeh dikumpulkeun kot 600 jutaan. Gara-gara hajatan doang, lamun dibalikan karena mobil mah menang Fortuner anyar. Liar manehanana agar hajatan mah dipanggil nage sohibul hajat, sohibul bait, sohibul albuka. Ari hutang ka batur can dibayar mah lain sohibul hajat, naon ge sohibul jahat. Liar manehanana liar agar mah agar urut hutang can kabayar, hajatan teh can kabayar, katuruk-turuk ka pamajikanana ngeselkeun kunaon hutangna tambah loba. Eta pamajikanana hutangna kot variasi, harian boga, mingguan boga, bulanan boga, asal bae kemis ngising salindung di imah batur doang tuh gablek imah teh ya. Eta kunan teu nongkrong di imah batur, kandak nongkrong di warung, bari mama wapul penjeng buku sapotong. Aduh masya Allah, eta ibu-ibu kuari karari itu eta penyakit. Engke teh tuh nyatanya ka baturna, titin ka dieu heula titin. Aya naon teh mae? Lain teh merek naros, kemisi cair moal. Aduh kabeh mah teu terang. Teu urusan kos kitu mah, tah nu sok biasa urusan mah tus kasih uju si Ito, Singkar, si Maskana, si Hati. Tah kasih beda sering nyokot masih beda tah si beda tah. Beda ka dieu heula beda. Aya naon teh mae? Lain teh mae merek nanyakeun kemisi cair moal. Kapan beda mah sok nyokot wae. Pangdenge mah teh mae moal cair kemisi ieu mah. Emang kunaon atuh loba nu nyara rokot nu bayar mah eueuh. Kumaha cek mah ih. Sugan teh cair. Emang kunaon? Dengekeun beda. Kapan diurang diceplak di Masjid Abwabul Jannah rek muludan. Maksudna lamun cair kemis imah teteh tengke pas ngahadiran teh pas nempuk kiai supaya tampil beda. Engke lamun boga duit cair kuari mah beli sendal anyar, baju anyar, tiung anyar. Cek batur teh mah lusting cenah sana nyokot bagus ieu ngaranna mah kot saringah. Padahal nu rame nama disebutna ge Bang Emok. Aya anu nyokot Bang Emok aya. Sanajan teu dibejaan ge ku abdi mah katebak. Anu boga hutang Bang Emok mah kabaca tuh. Naon cirina punten? Anu boga hutang Bang Emok cirina kiceupna lambat. Klip geus ulah klip biasa we normal. Atuh teh mah kenceng teuing ngeuceupan kula. Nu kadua nu boga hutang Bang Emok cirina sulak cileuk jeung baturna. Tuh ngobrol geus ulah sok ngobrol tambah kabaca wae. Geus didoakeun ibu nu boga hutang Bang Emok muga-muga beres muludan lunas kabeh. Tah eta nu amin ka gede hutangna. Naon sabab lamun teu amin bisi teu kabayar. Nu matak amin lami heulaan. Amin. Geus kiwari beuh ece lamun urang masih keneh gos lunas aya nu nawaran deui bahkan leuwih gede mun bisa mah ulah ece ulah karunya ka salaki kiwari mah lamun ditawaran deui tunjuk beungeut gembongna bari ngaleos urang bari ngomong kieu dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila. Just aing mau nyokot deh bisa salaki aing paeh ngora-ngora. Tuh abdi aya saminggu mah tetangga salakina paeh. Pamajikanna meni reuteum mimiti mah barang nyokot 4 juta gua agak ka pasar meuli kasur. Inoak. Barang kuari teu kabayar modar salakina. Eta pamajikan teu karunya ka salaki. Heuh emana ge punten nu boga hutang kos kitu maaf batur mah malam Jumat maca Yasin kirim hadiah ka ahli kubur. Nu gablek hutang kos kitu mah moal maca Yasin pasti ja imahna ditungguan ku petugas penagih. Maehna keur aprak-aprakan ka tetangga. Tulungan teteh 300. Ke Kamail balik di Jakarta dibayar. Ulah sok diinjeuman teh. Dikurang diinjeuman ketika ditagih tilok mayar kalah ngambek ngogoblok-goblok ka bangsat-bangsat ka urang. Jelema kuari mah hutang kitu lalaora. Bener, padahal hutang pikir-pikir ulah di dunia sampai tepi ka yaumil kiamah kapan iraha bae masih keneh aya sangkutan mah tetep masih keneh hutang.
utang ayo tah lamun kula ngomong kos kieu pentingan dia mun jamaah ibu-ibu hatena kotor nyengsol hatena pasti ngomong kiai goblok kaduhung aing ngahadiran ulah sok ngomong-ngomong Bang Emok kiai diceplak mah ulah sok ngomong-ngomong Bang Emok kunaon kitu teh lobaan bisi sia moal bisa balik ke ka petir lobaan diceplak mah pamajikan ustad lagi nyokot astagfirullah piro aku pamajikan ustad nyokot kadang-kadang teu nyaho-nyaho acan nu matak dengekeun ka lamun pamajikan urang seuri wae teu minta-minta duit tah eta kendala tah pas diboga eta sebab awe ayeuna teh hararebat motor boga HP bisa bawa tuh enggeus isuk-isuk pan boga duit kos itu salaki mah teu nyaho isuk-isuk update status OTW haneutkeun motor gier di mah deukeut ka pasar gading langsung di jero nak los di jero supaya teu kanyawan culak ciluk meuli baju meuli sagala jeung muludan atuh sanajan dipakena ge tiungna ge beda eueuh duit kos kitu mah dibelikeun kana tiungna ge beda naon bedana lesang cirina ge tiungna dibener-benerkeun bae tuh nyorosot bae tiungna ge geus ulah dibener-benerkeun lah geus geus ulah nyokot-nyokot ka situ nya dibejakeun moal tarima jajal di majelis taklim ku ustazah ku kiai bejakeun eta teh teu meunang haram riba ahallallahul bai'a wa harrama riba poe eta doang ngaji minggu hareupus moal ngaji deui bareng teh nya teh kunaon teu ngaos nyeri hate kunaon jeung fanatik kiaina gitu jelema kuari tah hayangna diangkat-angkat dielus-elus diusap-usap eta geus urang mementa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkah wasilah ngayakeun peringatan Maulid Nabi sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan kabehan urang jamaah dinu caang wae dinu poek moga-moga sing aya dina buku gedena Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tertera ngaran urang jeung ngaran kolot urang kabehan amin. Urang mudah-mudahan hadir dina imah palah dina panempatan ku berkahna ku agungna Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Allah sing dijauhkeun tina panyakit-panyakit hate ditetepkeun iman Islam beri kekuatan iman jeung Islam amin jeung mudah-mudahan sing ditiasakeun kersa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbah ya Rabbal ku agungna serta mulyana bijahin Nabi ku agungna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك geus ulah nurutan sapeker geus ulah balik kenceng isurana lambat henteu sairingan teruskan ngeunaheun teu ngeunaheun lah raja ngomong teu ngeunaheun curug kula nyeringahan teman mik ngomong teu ngeunaheun itulah seni abdi ketika baca salawat iringanana ulah ting pake qasidah ulah ting pake hadrah ulah ting pake marawis mik ditabehan sedap cirina bapa di jero ngeyeug kieu sih cirinya entok bahkan anu huluna nangtung sagala kot kieu penasaran disangka kula mamawa bedug
padahal mik doang itulah seni kula. Komo make hadroh mah komo make marawis mah wow marawis pan loba alat prak brung prak brung prak brung 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 brung. Ya ayuhan nabi Allah wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Eta hadroh jeung marawis baheula mah can aya hadroh marawis can aya aya ge qasidahan rebana kitimpring metekolot kitimpring aki kadinge mah kabeh kitimpring dong cikeneh tah baheula mah laguna ge paling hamawi nya ceuk nya hamawi ya mis mis banati ya mis mis hamawi ya mis mis banati ya mis mis untuk hamawi rada kenceng seutik ya kadal haram karena kadal-kadal dinyanyikeun pas tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana abdi geus alit kene judul lagi Yadana ingat merennya banyak lagu Yadana oh eta rame Yadana Yadana dana si dana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana aduh teger kicep si dana rek paeh variasi na atuh qasidah aya genep 7 teh jeung kecrek doang cikene kadengene palingnya pak turuk tak turuk tak tung 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 tak tung 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 gitu ngagitek we ibu-ibu doang keur kamari kula amit-amit ulah mendakan deh nu kitu qasidahan aduh imam mending rada ngarora itu mah ini jasa da mana tangange panas meureun ti isuk mah diwedak luka di kumahnya dipesel sagala meureunan atuh kapanasan ini mah jalan diwedak lain geulis doang oncom supaan kocing kuluntung sukan kula mah belek kocing nada rala gregna sorek mah wedak kapanasan ngagari-ari tek we ta ibu-ibu 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil pak porak pak dung dung tong pak pong dung baling cer pak pong dung baling cer kadengena kos gitu. Oh tapi ibu-ibu mah hebat kreatif cikene gede dieu kadenge boy ibu-ibu jalan mapaisan tapak ngejung-jung ka ujung lembur sedep bapak-bapak mau daekeun moal bapak-bapak mau daekeun halema acara manehanana bapak-bapak siawa oleh tapi ibu-ibu alhamdulillah teu di mana-mana ibu-ibu teu di kota teu di desa setiap kegiatan mun dititah mun ditakon pasti meluncur alhamdulillah tuh ikan grupna gitu grup teh cak-cak ya hitam putih lamun kula bajuna kos kieu doang kulum kapiting kulum cau teruskan masing-masing ibu-ibu makanya grup-grup hejo anu kamari manu qasidahan grupna bureum kabeh doang tongo nah panggung kapanasan kula kok langsung mules beuteung cikene kura begitu naik ka panggung langsung hangki aduh ibu-ibu mah hebat tuh matak ibu anggaran-ngaran awewe masya Allah kuari diangkat derajat baheula mah awewe teu aya hargaan Kang teu aya hargaan samemeh ku Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia nu ngaran awewe hargaan hina sebab aglabiah kebiasaan kaum kafir jahiliyah ketika ngabogaan pamajikan reuneuh 8 bulan aktivitas salaki di dalam pertengahan imah nyen lombang jeung naon eta lombang jeung nyiapkeun jabang bayi nu mana jabang bayi nu bentukna awewe ketika bro lahir diilik lalaki salamet tapi begitu bro diilik awewe didupak diragakeun kana lombang diurugan hirup baheula tapi kiwari diangkat derajat alhamdulillah sampai ayeuna mah awewe anu jadi lurah aya jadi camat aya jadi bupati jadi gubernur jadi presiden aya bahkan kuari geus rame meh nama sorangan doang eta awewe sampai ngomong inilah calon presiden 2024 cucunya Bung Karno atuh aing geus sarua cucunya bungkusan
sok mau bapak kolot nya kos gitu eta. Awewe diangkat derajat bahkan ku Kangjeng Rasul jadi amanatan ke para sahabat ketika rek pupus Kangjeng Rasul amanat. Naon di antarana amanatna wasiatna as-shalah 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 salat. Naon deui amanatna umat kami sing alakur jeung dalulur sing harade jeung baraya ulah sampai patektrokan ulah aya parasea bener kudu sauyunan jelema jeung jelema nu awewe jeung lalaki jeung sarua kitu keneh bae ummati ulah sampai pecah belah. Naon deui amanatna di antarana deui tadi An-Nisa naon awewe sabab awewe kudu dikarunyaan dipegang deudeuh awewe mah sabab awewe mah diciptakeunana ku Allah dina tulang iga belah kenca lalaki nu matak bengkok tulangna ge mamaneh bikang mah nu matak kudu dielus diusap di deudeuhan dikarunyaan awewe sebab lamun teu dikitukeun awewe mah mamaneh kumaha mehna bae kumaha karep dewek ceuk aing kitu-kitu awewe mah. Atuh cirina we lamun duit hari duit salaki bahasana duit awewe lamun duit geus dipikeun ka awewe duit aing bae lain duit salaki. Kadang-kadang pihewaeun awewe mah contoh dengekeun lamun di jalan wawa motor hari sen kanan hari belok-belok ka kiri hari sen ka kiri belok-belok ka kanan urang mah diburi nuturkeun di belok ka mana sabenerna ieu geus pikeseleun eta nu matak mamane tapi bari jeung mamane mah tetap ngaran-ngaran awe mah karunyaan insya masyaallah karunya di tulang iga belah kenca hartiana kieu ketika bapak rek manasehatan ka pamajikan punten mun bisa mah ulah keur ceklek hartina urang kudu kerjaya hartina urang keur boga duit bawa urang ka pasar taikeun motor ya bari ka mana urang ka pasar ka mana meuli emas beuh atah geus dibeureikeun emasna dikongkorongkeun geulangkeun tadi omongan di jalan masuk peta kana hatena tapi maaf keur ceklek ngomongan ka pamajing wah tuh tambah kenceng man we eta sungut kok ngangkat kabeh ka luhur teu laku awewe mah mohon ka situ berarti urang posisi kudu kerjaya insya awewe diangkat derajat termasuk identitasna ge Jakarta lain ka lalaki ka awewe naon bahasana ibu kota tuh kawewe ibu kota wah bapak kota lolobana mah awewe malulu keur leumpang ti tajong bletak beuh nyeri amat ieu indung suku wah bapak suku indung suku lalaki mah cicing ngangah we geus indung suku meni ararateul ieu awak bararaseuh sebab loba indung kesang wah bapak kesang indung kesang karena jari-jari ge ibu jari bener awewe malulu awe bahkan dina anggota badan urang ge lolobana nuduhkeun kan awewe ieu urang pretelan bae ieu punten ieu naon ieu biwir bibi ari bibi awewe lalaki awewe mangwir biwir bibi awewe ieu naon ieu mata emak awewe wah bata ieu naon ieu ceuli ece wah kangli beuh meni asa mangpet ieu kangli wah tetep meni mangpet ieu ceuli ece ieu naon ieu buuk ibu wah bauk ieu naon ieu bujal ibu wah bajal ieu naon ieu suku ieu bitis bibi mangtis bitis awewe keneh we loba kan awenya ieu birit awewe salian ti birit bujur ibu jerona boah embok awewe keneh bae awewe mah ieu kaluar tina mata koneng naon cileuh enci ari enci awewe lalaki awewe enci lalakina mana tah kaluar tina irung naon korong engko jajanan budak we lolobana awewe malulu cilok enci cireng cibay cilung eta ci malulu martabak mak masinah biskuit bibi lalaki ge aya naon papais
ejeng pasung spesial kue dinupaeheun lolobana mah aweh nu matak alhamdulillah katingali tiasat mata petingan ayeuna jamaah daripada lalaki lobaan keneh awewe alhamdulillah nu matak di mana-mana ge awewe malulu nu tadi maca qosidah awewe nu loba di pasar awewe di pabrik awewe nu tukang ngomongkeun salaki nu tukang ngomongkeun tatangga nu tukang ngomongkeun mitoha nu nyokot Bang Emok awewe termasuk di neraka ge nu panglobana awewe lalaki teu saeutik loba ngan kaurugan ku awewe tetep awewe keneh wae alhamdulillah naon sababna pasya Allah tabarakallah awewe di neraka masih panglobana penduduk nu ngisi neraka teh geuning awewe nu padahal mah di dunia keneh katingali nu paling rame pengajian awewe nu maca sholawat di majelis taklim awewe nu maca marhaba awewe pengajian mulut paling rame awewe tapi kunaon eta awewe di neraka pabalata keneh ya Allah bejakeun kami bejakeun hayang nyaho eta bejakeun hayang nyaho ibu hayang nyaho kajenting awewe rajin ngaji rajin sholat rajin puasa rajin maca marhaba rajin ngaji ka mana bahkan berang puasa penting dipakai tahajud mementa ka Allah tapi masih keneh aya nu pabalatak di neraka kadang-kadang awewe loba di neraka ku gara-gara loba kupur nikmat tinu jadi pamere salaki cicing diomong mah tuh api-api teu ngadenge teh teu julak cileug loba kupur nikmat tinu jadi pamere salaki teh merena kudu gede wae salaki mere mah saeutik watung geus sungut nyengsol ka luhur cek paribasa teh mah tung keripit ahai urat bawang bibir nyung culung teu gabage duit ka salaki ngajak perang ban salaki duitna carang ka salaki wong wang di dapur meuni trong treng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat cewit bari gutak gitak birit ngabibita sayang berit yeay teruskan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi teruskan jagalah istri suami jangan kau sakiti senyumnya istri senyumnya bidadari tuh atuh meh di alam yes urang malah laki biasa bae main mah di alam seutik yes teruskan mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung ping-ping aman teruskan mun salaki hayang nyandung eta teh kudu didukung wow atas sungut wow mata kot rek kaluar letah kot ngelel lak-lakan kot wih teruskan mun salaki hayang nyandung eta teh kudu didukung teu bisa diembung-embung janu ngora geus melendung ayo ngomong naon lamun geus aya kajadian salaki nyandung dengekeun dia mata ka salaki teh ulah sok galak euceuk ieu mah ka salaki wow eta sungut doang kaleng rombreng wang weng wong dua kucing katincak ngak nguk dengekeun ieu abdi lalaki ulah sok dicarekanan jadi imah teh imah dicarekanan masyaallah lain tambah hidang tambah boloon balik ka imah loba nu nyarekanan tapi di luar sana banyak cewek yang nu ngajak senyum ka salaki teteh teu percayaeun kalah pih saha meureun jurig jelema gorengnya hidung geus para rewot cenah huntu gala rompong jigong geus para rental ngomong saha meureun cenah nu ngajak seuri teu percayaeun diomong kitu di bejaan teh geus eta awewe di neraka gara-gara sok biasana kupur nikmat tinu jadi pamere salah dua awewe nu matak loba di neraka punten ngaji mah kemana-mana rajin kan ketika di imah kasalaki eueuh ajian tuh tapi teu ngadenge eueuh ajian kasalaki ieu mah keur leuletikan ajian kasalaki punten nya keur ajian kasalaki puguh tos ngakan peuteuy ngomong hareupeun salaki sungut kok didengdek-dengdekin kakak naon ngomong-ngomong abdi mah kakak ya hayang ngiru jarah eta salaki langsung nahan napas jarah ka mana ngilu umroh
jeung rombongan ibu lurah. Abdi insyaallah bisa jarah ka makom Nabi di Rawudoh di Madinah. Beres di Madinah cenah langsung ke Mekah. Toab di Baitullah. Lah balanja mah moal di Mekah moal di Madinah aya di Jeddah. Anu disebutkeun pasar Kornes Ali Murah. Salakina mah teu ngomong seutik-eutik acan cicing bae kieu nahan napas. Kalamun aya sasa duit insyaallah meuli oleh-oleh, meuli sajadah, meuli tasbih, bahkan kakak ge dibelikeun baju jubah. Baju sok dipake ku tukang caramah. Engke eta jubah pake ku kakak poe Jumat. Pasti kakak diarenan ku jamaah paling tergagah. Cek salakina bacot dia bos setan goblok. Hiji. Itu. Nu katilu ajian ka salaki kurang mana punten. Wani hitut hareupeun salaki. Tah eta nu seuri eta tukang hitut hareupeun salaki eta. Atunya wani keur ngarendeng jeung salaki berekbek keur ngaringkuk buletuk. Ya punten abdi nanya ka ibu lalaki cicing lalaki dengekeun bae ibu-ibu nu rumasa awewe jawab nu jujur nu bedas siap. Abdi rek naros punten ibu keur panganten anyar jeung salakina hitut hareupeun salaki keur panganten anyar wani henteu kurang kompak sakali deui ibu keur panganten anyar hitut hareupeun salaki wani henteu sakali deui wani henteu kuari kadenge naon cenah wani atuh wani makana geus ajian ka salaki jujur teh makana keur ngarendeng wirekbek keur ngaringkuk buletuk komo urang ceplak mah jeung salaki ulah-ulah teh keur ngarendeng ulah-ulah teh keur ngaringkuk punten keur kikituan jeung salakina keur kikituan salaki mah di luhur sibuk bari unggut-unggutan ngararasakeun kang ngeunah bahkan mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata. Ceker kot noker, selimut ke kot nguluntung, pamajikan mah dihandap ya Allah teu ngomong-ngomong acan bari ngadangkak weh gitu. Liang taina miss call. Barek bek. Salakina dibombardir atuh teu kawawa salakina ngaragageun maneh gubrak ngamuk salakina goblok dia itoh setan dia ari dia ngalebok naon eta keur isuk hitut dia meni pait kana lak-lakan aing ari ngomong gos nu heueuh hayang boga anak soleh solehah sementara keur nyitak anak liang tai hamuai amit-amit pasti nama anak lagi disakolahkeun bolos bae di ka pasantrenkeun balik deui doang hitut dina jero samping ngulik bak bae terus Allah kari loba di neraka awewe atuh lalaki ge saruangan keur ditembong-tembongkeun ke Gusti Allah teh awewe alhamdulillah Masya Allah tabarakallah luar biasa termasuk jamaah petingan ieu seseueurna awewe acara muludan tanpa awewe moal aya papais moal aya wajit moal aya jeruk moal aya nanon ngandelkeun bapak-bapak mah pahiri-hiri bae tetap awewe tugasna alhamdulillah mudah-mudahan kacape ibu bapak sadayana para panitia moga-moga ku Allah sing dijadikeun hiji tabungan ceng-celengan pikeun jawaga urang di yaumil kiamah susuleun urang kabehan amin ya Allah ya rabbal mudah-mudahan urang mementa ka Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu kesempatan terutama urang menta kekuatan iman jeung Islam di zaman kuari anu zaman geus mulai rusak cirina jelema geus teu daek ngararaji pamuda geus teu daek ngararaji baheula mah pamuda teh lamun sore masih keneh daek ngajingjing Quran barang ditanya ka ceng bade ka mana ngiring ngaos Quran ka Pak Kiai bade ka mana ka ngiring ngaos ka Pak Ustad kiwari aya nu ngajingjing Quran tas asar aya nu ngajingjing Quran isuk naon anu dijingjing eta setan gepeng setan gepeng kadang-kadang geus judi online we pan teuing ngabejaan geus kos kitu tah karasa meuleun ku batur ku sorangan anak ku tulang beheungna bener teu kadang-kadang dibejaan teu tarima kitu duit aing HP aing ujung-ujungna masing-masing daripada kesalkeun mah nya geus sabodoh teuing nu ngarasakeun ge kurang deh lamun main geus karasa atuh masing-masing
Allah karim. Yo mudah-mudahan urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hasil maksud dunia akhirat dihampura dosa urang kabehan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil amin tadhakuri jiranim bidhi salami majazdada man jarami muqlatim bidami. Ya Rabbi bil kamana jalan ke Jogja kaditu ka Palih Wetan, kamana jalan ke surga kaditu ka pangajian. Ya Rabbi bil boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun, boboko hanti leletik geus gede dikabaturkeun. Ya Rabbi bil salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Ya Rabbi bil indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut. Ya Rabbi bil aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran sebeuh gelut jeung mitoha. Ya Rabbi bil kaditu ka Palih Wetan, kadieu ka Panggilingan, minantu nu rada edan mitoha ditampilingan. Ya Rabbi bil karees kembang nangora jambu batu dayeuh kolot, ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot. Ya Rabbi bil kini-kini dina jublag baju beremenang ngaput, nini rada geblag grek di bedem kalah nyumput. Ya Rabbi bil ampura mah ampura cek nini kayak gua glok dia sedan rek terakhir dia rek mulai main ngalunjak kuing ulah tengen boleh mesti jaga molek setan sih ngalunjak kain kuing dibegal di jalan ya kuing jalan belah itu nak dicor malah bisa ngembat ya kuing rebut kuing kardusna. Astagfirullah tak punten imam panitia kardusna ulah hiji dua kalau diberi hiji dijaga di jalan dibegal ku nini ke balik ke petir mohon ari diberi dua masa najan dibegal masih kena cadangan hiji insya terus mudah-mudahan urang kabehan ku Allah dihujanan ku hujan rahmatna Allah, dihujanan ku hujan rahmatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu